Awana cek? Cek haji lagi iwan mahal, puroda 500 juta. Sombong ge jelema teh. Piraun ge panggijeng didinya mah eraeun. Sombong sate itu jang jelema teu mampu. Ari jang cek haji banyak biasa we ngomong kitu teh da mampu. Cik atuh aya nya mampu mah alungkeun 100. Hayang duit mah gawe sia teh lain peta-peta ka batur. Lain menta urang mengetes. Yeuh, aya jelema biasa yang diberian wae mah eta teh mental miskin. Bakal kitu we nepi ka iraha ge. Jadi jelema mah ulah kitu cek haji bisi kuburanna sempit. Maksudna naon maneh ngomong kitu? Maksudna ulah koret, dawak badak oge sok bura-bura mah kuburanna lega disesuaikeun. Yeuh atuh. Awas tong dipake nu teu ecreug. Nuhun ah. Geuning ai kieu mah mampu karek percaya. Tong sok dipake slot sia. Nya moal pokona mah didoakeun kuburanna Cih Haji sing lega sagede kolam renang we lah. Badak-badak teuing sia teh. Ieu mun mere cepet deui kuburanna bisa sagede Gelora Bung Karno sigana. Asa mah sakala leuwih aya ngadoakeun teh. Apaan doa pengangguran mah diijabah Cih Haji? Nyangan gawe angguran mah ulah jadi beban negara. Mohon maaf, urang mah najan nganggur ge lain beban negara. Tempo atuh ieu motor ge pajakna jalan. Alus mana mah miskin ge sadar mayar pajak. Atuh heuh mun urang teu mayar pajak mah karunya nu beunghar. Nah, Soalna pan loba jelema beunghar anu hirupna tina duit pajak.